sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna? Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun dan anjeun goma. Awas Kasaki. Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios Sariak Kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri ke-10 ieu didukung ku para palaku Ridwan Firdaus minangka Durbala Ngora, Prestiana AS minangka Ki Durgapati, penata acara Giang Muhammad Iqbal, wilujeng ngadangukeun. Mohon Ki Guru, abdi ge ngaraoskeun ka Nya Ki Guru ka abdi. Hatur nuhun kana ka Nya Ki Guru salam ieu. Syukur lamun ilahi ngarasakeun bahkan ka nya dewek Durbala. Punten Ki Guru. Nah tetiasa kitu Ki Guru. Pami abdi langsung neleuman ajian Ruka Geni tanpa ngawasa ajian Guru Bayu. Kieu Durbala, teu gampang euy pikeun ngawasa ajian Rungkah Geni anu sampurna. Keur mah eukeur umur ilaing ge can sawawa. Jeung deui lamun saurang jawara hayang ngawasa ajian Rungkah Geni, manehna kudu boga kakuatan tenaga jero anu geus nepi kana puncakna. Jeung kudu ngawasa heula 2 ajian anu jadi unsur utamana, nyaeta ajian balung wesi anu ngutamakeun kakuatan fisik jeung nebarkeun kakuatan hawa panas anu ngandung racun, jeung ilaing oge kudu ngawasa ajian Guru Bayu anu ngawata kakuatan alam gaib. Mohon Ki Guru. Durbala, lamun 2 ajian ieu geus kakawasa sapinuhna, karek eta jawara bisa neleuman ajian Rungkah Geni kalayan sampurna Durbala. Ngeunaan pertanyaan ilaing tadi, bisa wae Durbala, bisa wae lamun ilaing rek maksakeun mah ilaing bisa langsung luncat kana ajian Rungkah Geni. Aya tapina Durbala. Tapi kumaha Ki Guru? Kieu Durbala, sabenerna dewek hariwang kana kasalamatan nyawa ilaing. Lantaran lamun ilaing teu mampu neleuman eta elmu, balutarna matak bahaya Durbala. Ilaing bakal ngalaman tatu di jero anu kacida parnana. Lamun kurang kuat kaseimbangan awak, bisa-bisa ilaing nemahan pati Durbala. Jadi anu leuwih hade keneleman ajian Rungkah Geni, nya ilaing kudu ngawasa heula eta kadua ajian, nyaeta ajian balung wesi jeung ajian Guru Bayu. Tapi lamun keukeuh peuteukeun anjeun hayang ngawasa eta elmu, heug Durbala, heug ku dewek ilaing diijinan keneleman ajian Rungkah Geni. Tapi ilaing kudu ngawasa heula ajian balung wesi anu sapinuhna. Sanggeus kitu ilaing meunang neleuman ajian Rungkah Geni. Nuhun pisan Ki Guru, nuhun. Abdi bingah pisan Ki Guru parantos lungsur gali bade nurunkeun eta ilmu ka abdi. Nuhun Ki Guru. Durbala, isu penting dewek rek nurunkeun sakabeh ajian balung wesi ke Andika. Saterusna dewek rek nurunkeun ajian Rungkah Geni. Tapi ingat Durbala, kulantaran ilaing geus campela ka dewek, rek mampu atawa henteu ilaing ngawasa ajian Rungkah Geni, pikeun hukumanana tina kasalahan ilaing tadi. Wayahna ilaing kudu init ti ieu paguron. Ngarti ilaing Durbala? Ngartos Ki Guru. Abdi siap kanggo nampi balukarna upami abdi teu mampu neleuman ajian Rungkah Geni.
Tapi abdi alim ari kedah pisah sareng Ki Guru mah. Abdi alim papisah sareng jalmi anu ngerorok abdi ti alit. Teu bisa kitu Durbala. Ieu geus kaputusan dewek. Untung keneh dewek masih nyaah ka ilaing. Dasa kudu nama ilaing teh dibere hukuman anu kacida beratna. Nyata hukuman pati. Ngarti? Mangga Ki Guru, upami eta parantos janten kaputusan Ki Guru mah abdi ngiringan. Durbala, peuting isuk, ilaing ngilujeng dewek, turutkeun segala parentah dewek. Mangga Ki Guru, ku abdi diestokeun pisan. Heg kitu we Durbala. Jig ayeuna mah ilaing geura istirahat. Dewek rek neruskeun deui mujas medi Durbala. Mangga Ki Guru wilujeng. Abdi pungkur Ki Guru. Kalarasan ieu teh tos karaos tunu. Heg Durbala. Mudah-mudahan aing bisa sekancang nandeleman ajian palung wesi sekemblong. Aing yakin aing bakal mampu nandeleman ajian rungkah geni. Lamun aing geus bisa ngawasa eta ajian, tangtuna aing bakal jadi cicawara ngora pilih tanding. Aing bakal bisa ngawasa alam kejawaraan. Saking tengahing samudra Gungingkang balagosa Guru, Durbala, saluyujeng janji dewek beting kamari. Yen peting ieu dewek rek mawa ilaing ka hiji gunung anu jauh kaditu ka dieu. sumuhun Guru. Nyata hiji tempat khusus pargi dewek sok ngasahan ilmu ajian rungkah geni. Kumaha ilaing geus siap acan jam? Parantos Ki Guru. Sagalana parantos disiapkeun. Tingawitan bekal tuang leueut, obor, pakarang, dugi ka senjata pusaka ku abdi parantos disaugikeun. Ampun Ki Guru, upami teu kaabotan abdi bade tumaros. Kinten-kintena urang teh bade ngajukjuk ke gunung mana Ki Guru. Upami teu lepat sakaterang abdi mah Ki Guru teh sok angkat ke Gunung Sangiang. Bener jang euy. Memang bener. Memang tempat eta teh anu disungsi ku urang duaan. Di dinya aya dua kula, cai dan tiis jeung panas. Eta kula pargi dewek ngeueum keur ngalatih supaya awak dewek bisa ngaluarkeun hawa tiis alabatan es jeung ngaluarkeun hawa panas alabatan seuneu. Kunaon ilaing jiga nu sieun Durbala? Henteu Ki Guru, abdi teu sieun. Bade ka alak paul atanapi ka alak-alak naga oge abdi moal sieun. Kanggo naon abdi kedah sieun sagala.
Kantenan abdi angkat ayeuna teh sasarangan sareng Ki Guru jawara pilih tanding. Tong bujeng-bujeng jalmi atan bisa satuan. Para dedemit ogepan pada tunduk ka Ki Guru mah. Piraku abdi kedah sieun. Benar kudu kitu Durbala. Ilaing kudu gede wawahanen euy. Eta ngaranna murid dewek jang. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan, hapunten anu kasuhun. Durbala anak king, perlu ku ilaing dipikanyaho ti ayeuna. Ari kula anu handap, caina tiis pisan kawas es. Ari kula anu luhur, caina kacida panasna. Sigana, eta cai teh datangna ti sumber anu beda. Sumun Guru. Eta pasir disebut Gunung Sangiang atawa Sanghyang. Sok sanajan sabener nama, lamun dipilih tina ukuran nama lebih bener mun disebut pasir Sangiang tinimbang Gunung Sangiang. budal gumuruk saking tengahing samudra. Gunung Sangiang. Aing terek dibawa ke Gunung Sangiang. Aing ngarasa rada keung. Cek beja arang langka aya jelema nu wani kumalampeng ka wewengkon eta mah. Lantaran cenah masuk mineng kabejakeun loba anu teu bisa balik deui. Beja nama dirinya terloba sesuatu anu garalak jeung kacida keuman tur angker. Kumaha meraya orai padak terus aing dicapluk. Bararai teuing. Cenah mah di tempat eta oke loba keneh didembit jeung curik ipritna. Kumaha lamun manehna nyake ka aing? Tuh Ki Guru we cekek mah iprit. Tapi moal hariwang kita ngaya Ki Guru ieu. Lamun aya pancang pakewu mah buru-buru we lumpat nonesena. Durbala anak king, eta gunung teh deket ka hiji pasir anu disebut Cileunca. Dua wewengkon eta teh baheula mah kaasup kana kawasan Karajaan Kertarahayu. Hayu Durbala, urang indit aya keneh. Bengke tengah peuting, urang geus bisa nepi ke tempat eta. Mangga Ki Guru. Cek Guru lepah wewengkon eta aya dua kula atau balong leutik tempat nampung cai nyusu anu ngaburia di jero bumi. Tempat eta cenah keur ngalatih ajian balung besi jeung ajian luka geunit teh.
Oh mohon Ki Guru, punten abdi teh bade tumaros anu sanesna. Rek nanya naon deui Durbala. Kieu Ki Guru, perkawis Kang Jamil kumaha? Nah anjeunna oge kantos nyobian leuman ajian rungka geni. Pernah Durbala, pernah. Ya eta, hampir sarua oge jeung anjeun Durbala. Hampir sami kumaha anu dimaksud ku Guru teh? Enya Durbala, manehna ge sarua hayang ngawasa ajian rungkah geni. Peringan seukur boga modal ajian Guru Bayu dina tahap anu kadua. Oh gitu Ki Guru. Enya Durbala, sakali deui perlu ku andika dipikanyaho. Yen lamun saurang jawara hayang neleuman ajian rungkah geni, manehna kudu ngawasa ajian balung wesi jeung Guru Bayu. Malahan eta dua ajian teh kudu geus kakawasa dina tahap anu katilu. Si Jamil ngan ngawasa ajian Guru Bayu ngan nepi ka tahap anu kadua. Jadi moal bisa Durbala, moal bisa. Mohon Ki Guru. Durbala anak king, sabenerna mah ajian Guru Bayu dina tahap anu kadua oge geus cukup ngajadikeun manehna jadi seorang jawara anu dipikaserap ku jawara anu liana. Mudah-mudahan Durbala andika bisa neleuman eta kadua ilmu aheng dewek dina tahap anu katilu. Mohon Ki Guru, mudah-mudahan abdi tiasa ngawasa eta dua ajian Ki Guru. Enya Durbala, Durbala, lamun andika bisa ngawasa ieu dua ajian dina tahap anu katilu, sabenerna mah sarua wae jeung enggeus ngawasa ajian rungkah geni. Sok sanajan can sampurna. Mohon Ki Guru, kumaha cirina Ki Guru upami saurang jawara parantos tiasa neleuman ajian rungkah geni teh Ki Guru. Penasaran pisan katinggalina andika teh Durbala. Leres Guru, abdi penasaran pisan hoyong ningal kahebatan ajian rungkah geni ku soca sareng cepil abdi nyalira. Durbala, anjeun pasti apal lamun salila ieu ajian Guru Bayu jeung ajian balung wesi dan saukur ngandelkeun tenggelan jarak deukeut. Hartina eta tenggelan teh kudu keuna kana sasaran secara fisik. Leres Guru. Tapi lamun ajian rungkah geni beda Durbala, beda. Ajian rungkah geni mimoga kaistimewaan tenggelan jarak jauh. Oh gitu Ki Guru. Lamun ajian rungkah geni geus diwatak, dewek bisa ngancurkeun naon wae ngaliwatan cahaya anu kaluar tina kadua dampaleun dewek. Lamun batu bisa muruluk anjur, lamun tatangkalan bisa runtuh terus hurung kaduruk anu akhirna ngan tinggal areng wungkul. Oh gitu Ki Guru, abdi tos teu sabar hoyong ningal Ki Guru ngagunakeun eta ajian. Heug Durbala, heug ku dewek rek dicobaan di watak ajian rungkah geni teh. Tapi engke di perjalanan dina waktu urang ngajujug ka Gunung Sangiang, ku dewek rek diwatek di tempat anu sepi jauh ka ditu ka dieu. Oh nuhun Ki Guru, abdi hoyong ningal keampuhan eta ajian. Salami ieu mung ajian balung wesi sareng Guru Bayu wungkul anu kantos kasaksian ku jisim abdi teh. Durbala, eureun heula euy. Mangga Ki Guru, abdi teh tos ngaros rada sape. Ti korot tos asa tuhurun Ki Guru. Nya sok nginum heula we Durbala. Lain andika teh tadi mawa cai nginum. Mohon kalarasani abdi nyanak cai Ki Guru. Mangga bilih Ki Guru bade ngaleueut. Nya sok we urang nginum heula Durbala.
Mending gelasar karaos seger ieu cai teh Ki Guru. Enya, syukur ari awak ilai geus karasa seger deui Mbah Durbala. Nuhun Ki Guru. Padan abdi parantos aya tanagi deui kanggo neraskeun lalampahan. Kitu hade Durbala. Tapi kela, ieu wewengkon teh alus pisan euy. Rada lenglang jeung luhur. Tangkal kaina baradag sagede-gede munding, tapi teu hieum. Tuh katinggali cahaya bulan mani ekstra pisan keur mejina boncorong. Jadi urang teh teu ngatong-ngatong teuing Durbala. Nuhun laras Ki Guru. Durbala, tuh tinggali di harapan urang aya hiji tangkal kai anu kacida gedena. Sigana umurna geus ratusan tahun. Saluyu jeung janji dewek tadi Durbala. Dewek rek ningalikeun ka Andika kaampuhan ilmu ajian rungkah geni. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.